Sono kacidari sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing encot enrok engka. Naon? Kancing kecopot anrok ke semuka. Ibu hoyong ka surga hoyong. Surga seorang istri aya pada ridho sua. Kumata ka surga nababari awewe mah lamun daek nyium kening suami pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah aduh anggap we boga Ka'bah di imah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang nu ngawaler salam mugia sing lalunas hutang. Astagfirullahaladzim. Kadanguan nu aminat tarik eta hutangna rada seueur. Alhamdulillah utang seueur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala allatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil ma qasidana. Teu aya nu amin. Pan keur ngadoa eta teh. Eta hiji-hijina doa anu sok diaos upami lebet sasi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dongkap ka sasi Syawal tara diaos, Dzulqa'dah, Rayagung, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani tara diaos. Ke diaos deui dongkap bulan suci bulan Rajab. Dumasar kana hal ieu yuk mumpung masih kene aya
di antara 3 bulan termasuk dina doa eta urang aos di sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ibu-ibu di halaman masjid can maos. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Tamning doa eta we bulah nu pasti itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payun kersana pamandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mugia anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji Sinarang Ibu Hajah nu kuji sim kuring dipihormat. Wabi khusus pangarsa guru-guru sim kuring sadayana, Bapak Kiai Haji Uding, Bapak Kiai Emin apa Emin punten. Margi ari seratan WA mah benten sarang audionya. Hampura Bapak Kiai Emin, Bapak Kiai Haji Idi, Bapak Kiai Khalil, Bapak Kiai Ahim, Bapak Kiai Enco. Tah cek abdi oge Pak Kadesnya. Ai tadi mah uing nyebut Emin, titah Emin. Ayeuna giliran Enco titah Enco. Hampura Pak Kiai margi ai orang Sunda mah pan lamun teh memang aya tulisan u na eu nya. Hampura pangarsa urang doakeun oge ketua DKM, pangarsa Bapak Ustad Ahid beserta jajaranana urang daroakeun pamugya para kiai, para ajengan sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Aparato pamarentah nu kuji sim kuring dipihormat keresana Bapak RT Sinarang Bapak RW na teu kalangkungan ka keresana Bapak Kesra oge Bapak Kadus, wabil khusus Bapak Kubu Sinarang Bapak Camatna. Urang doakeun pamimpin urang sadayana dina raraga ngahayeug dayeuh ngolah kana nagara sing karenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj beserta tarhib Ramadan, nyatana keluarga besar ti DKM Masjid Al Hikam nu kuji sim kuring dipihormat, nu ku urang doakeun sadayana perjuangan para panitia khususna oge para donatur teu kalangkungan wasilah luar biasa pangarsa Abah Kani anu janten usaha janten bos tahu. Urang doakeun mudah-mudahan Abah sing panjang yuswa bari barokah. Amin. Mudah-mudahan sing tambah manfaat. Amin. Mudah-mudahan usahana sing tambih majeng turta kenging halal turta barokah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Oke sadayana donatur Bapak Haji Ayudin janten bos bawang aman amat ya ngajinya. Tahu menang bawang pasti. Pira aku aya bos bawang balik teu moal bawang mah. Bapak Haji Eme apa Eme? Ya Ustad Ahid tulis teu gitu. Eme-nya bahwa ahli patah tulang ampun eta mah teu jadi. Manyage aing kudu diurut heula balik ti dieu nya. Masya Allah. Oke Bunda Dedeh Karisma selaku bos Rias panganten. Oke kemun anak uing lain uing mah geus boga pamajikan. Oke alhamdulillah pokoknya sadayana para dermawan donatur mudah-mudahan ngabantos kana ieu acara kahirupanana usahana sing tambih barokah. Amin ya Allah ya Robbal. Sadayana para panitia perjuangan sing janten ladang amal ibadah. Amin ya Robbal. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu seueurna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu nu halal hadir dina wengi ayeuna sing tambah barokah, sing panjang yuswa bari sehat wal afiah. Moga sing gaduh turunan anu soleh turta solehah, nu tos kulawargi sing sakinah mawaddah warahmah.
ya robbal supados nyongkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput baik kana puhuna urang ala baik kana muarana urang udag pamaksana urang tarambe ieu pangaosanna Geta kalangkungan aparat keamanan negara TNI Polri Bapak Babinsa Babinmas yang hadir dangat ayeuna luar biasa alhamdulillah. Mudah-mudahan ngariungna berkumpulna ulama umaro sinareng masyarakat ngajantenkeun ieu Cieurih Majalengka sing dijantenkeun qaryatun thayyibatun warabun ghafur amin ya robbal. Anak-anak daripada tim hadroh apa terbangan hadrohnya luar biasa. Mudah-mudahan ieu murang kali hirupna tambih barokah ngajadikeun urang tambih cinta terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendukung acara sound system yang begitu luar biasa tanpa suara salon yang memadai, suara simkuring moal kadangu kapengker. Urang doakeun tukang salona sing dilebetkeun ka surga. Sareng salon-salona dicanda ka ditu. Ayo kira-kira rek berat eta mah nya. Masya Allah. Satacan simkuring ngadadarkeun tutung kusing ati anu jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh di Jugjug anggang datang simkuring ti Kabupaten Bogor ka Majalengka. Teu aya maksad baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan. Simkuring uninga di Majalengka seueur santri seueur kiai simkuring madongkap seja silaturahmi nu dipamrih taya sanes barokah silaturahmi urang sadaya masing panjang yuswa turta gampil milik sinareng rizkina amin. Dumasar kana hal ieu hampura bae boh bilihna dina nggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak lanyap cuman taka kasar basangkal tur garihal. Bilih ceramah simkuring lamun pondok mantak nyogok lamun panjang mantak nyugak maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu ditedak ti palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten. Simkuring tos nyarios opat mata jeung pakuwu ternyata alhamdulillah pakuwu luar biasa pengalaman kehidupanana kantos linggih oge di Bogor saur anjeuna. Tadi teh simkuring teh meureun cek uing mah para jamaah sadayana sasadu we pakuwu da anjeunna sohibul wilayah di Cieurih teh. Cieurih leres mohon pakuwu abdi mah orang Bogor. Ocok pakuwu ge apal. Abdi ge sami pernah di Bogor tah pakuwu pamit terang mah di Bogor mah benten jeung Majalengka. Tah tadi ge samutan simkuring mah angguk lemas bahasa Majalengka mah. Sanaos urang sami Jawa Barat punten Jawa Barat gaduh bahasa loma bahasa keseharian masing-masing. Majalengka Sunda, Subang Sunda, Ciamis Sunda, Garut Tasik oge Sunda, Bandung Sukabumi ge Sunda, Bogor Sunda, bahkan Banten ge Sunda. Da awalna Banten ge masuk provinsi Jawa Barat. Tapi sanaos sami Sunda benten bahasana. Ari Bogor marada kasar bahasana wios nganggo bahasa Bogor. Wios. Majalengka mapan halus lembas isin mah isin pakuwu ngan ari teh ditampi ieu panggilan pan sami abdi ge butuh. Iyalah namanya orang di dunia butuh doa. Astagfirullah wah parah ya ibu-ibu ya nya cana naon geus suudon kamu balik ya nya naon yang duit ka Majalengka jauh-jauh usaha hayang duit mah ceramah mah tara menang duit kan biasana balik menang amal ibadah. Astagfirullahaladzim eta duit jeung amplopnya ceramah mah ulah sok ngemutan amplop jeung duit daripada cicing di imah biasana sok ngalobakeun hulang-hulang hutang emang ujung hutang we abdi matara masya sawios nganggo bahasa Bogor. Jadi cek orang Sunda mah cek orang Bandung Majalengka orang Bogor muncul mah ciga nu ambek-ambekan padahal mah sanes memang bahasa loma bahasa keseharianna teh kos kitu di Bogor mah uang aing suasia eta di Bogor maka hampunten pisan pangarsa kaleresan simkuring asli Bogor gaduh bojo bapana Bogor umina Banten jadi panggih Bogor jeung Banten 11-12 maka hapunten we simkuring matos widi ka pakuwu soibu wilayah cek pakuwu mangga ang sok sakumaha ang we kabiasaanana nu penting mah ngawiyat pangdoakeun orang Cieurih mudah-mudahan hirupna sing tambih barokah amin ya Allah ya robbal
Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun. Dumasar kana ieu sakade ampun paralun simkuring ngadeg di ieu tempat aya maksad baris ngajarkeun ngojay ka mani ngucurkeun cai kalur teu pisan-pisan. Sabab kena aku kecap kolot baheula ibu. Lain cai, lain walungan. Bapak Ustad Ahid DKM anu bager. Biasana masuk di sawer mun gitu teh biasana. Sering abdi di Majalengka, arek di Cikijing, di Bantar juga sok di sawer wae biasana gitu nya. Ieu mah biasana lamun teu biasa mah nya biasakeun weh. Dedeuh Ustad Ahid DKM Masjid Al Hikam anu mana eta anu gerak ka hareup Ustad Ahid. Pan maneh anu naleponan wae datang-datang. Nuhun Pak DKM. Mudah-mudahannya jadi uswah hasanah. Sorry teladan yang baik jadi mun DKM mere pira kukuwun teu. Engke paku di haleuangan kuing pokona mah. Lamun teu acan nyandak artos we awe pamajikan supaya nganterkeun. Tuh eta cek sepuh kolot baheula. Lauk teri ge teu aya siritan lain kiai lain ajengan santri oge teu acan aya ilmuwan santri oge can aya ieu mah hitung-hitung diajar nangtung etang-etang diajar capetang manawi Allah mah paling putuh ka jisim kuring jeung barokah hidayah ka urang sadaya lain sena ieu acara urang tiasa ningkatkeun ajen iman takwa ka Allah subhanahu eta judul ti panitiana masya hampura widi ka para guru para kiai simkuring menang pesenan ti panitia saurna kieu paku nuju nelpon teh ang wayahna cenah di Cieureih mah ari ngaos seriusna mah da loba ieu guru-guru di dieu pokona mah aang mun ceramah kudu bisa nyeun nini kiih nah kitu nyebutan mantak hampura we lamun ngabodor wae nya dari ngaji nama seur ieu guru di dieu ieu mah pangbubungah we idhorus surur ibarat kiai di sini menanam padi biar saya yang menyiramna ai nyiramna mah pan ku perkara anu genah ngaranna ge nyiramahnya keun bae bapak aparat negara tapa polisi jeung TNI paranti ngabasmi hamana saling berbagi tugas ciri khas mari lamun ceramah umum heg teu rame sok diomongkeun. Wah cenah tunduh mau balik teh heueuh cenah ramean di ditu nya heueuh atuh diadu-adukeun uing teh nya. Mohon abdi mah teu gaduh TikTok, teu gaduh YouTube. Upami aya di YouTube TikTok itu bukan channel saya. Menonton saja. Teu di like, teu di subscribe ge da teu aya manfaat jang sim kuringna. Tapi insyaallah manfaat meureun jeung nu ngarekamna. Di sini ada video aya kamera, pasti direkam ieu ge nya. Silakan kau upload dakwah ini tapi omat ulah sok dipotong-potong uploadna harus full dari salam ka salam bisi salah paham margi mayunan punten simkuring alhamdulillah dakwah eta memang hasil tina pada ijazah tipun guru almarhum Kiai Haji Entong Sumardi Kiai Balap Muda murid dari Kiai Mama Arif Soleh Kiai Balap Cemplang Kapungkur saurna upami dakwah umum sareng ngaji khusus mah benten ari ngaji rutin mah urang ngahanca muka kitab ayo pami ngaji tabligh umum maang dan nu hadir lagi arumum atuh anggap 100 jamaah nu hadir 20 jamaah resep ngaos maka punten aang ngaji kudu make dalil aang ngaji kudu nyambung jeung bahasan pamenta panitia nu kadua tapi di jamaah eta aya 20 orang nu resep bodor namun aang fokus we ngaji serius eueuh bodorna nu ieu sewoteun nu 20 urang aya wae nu resep tegas penyampaianana tegas lugas keras tapi lain nyinggung pribadi tapi ngabejakeun hukum amis jeung pahitna aya wae nu resep bijaksana aya wae nu bebas teh ieu mah 20 urang bebas bade penceramah bade kumaha wios nu penting wih menang berkat jeung snack ieu aya tah kita katingali carikna ge nyarane we na tembok nu kieu mah tah nya wios aya nyarane pokok langsung harudang itu ibu tukangnya lain ka ece lain kanu nyarande wing mah nya Masya Allah dumasar kanal ieu para jamaah ampun paralun widi sim kuring mugia lengkapna sim kuring ka dieu sehingga jantenkeun turuna rahmati Allah subhanahu wa ta'ala
Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh masyarakat Cieureih Masjid Al-Hikam beserta aparatur pemerintah ngahiji heuyeug leungeun antai tangan ngayakeun ieu acara. Jadikan momentum untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu. Karena Isra Mi'raj itu adalah mukjizat na baginda Rasul. Ari mukjizat teh warikulil adah, moal kaluar tina adat kebiasaan manusia. Maka warikulil adah jarang kapikir ku akal tapi yakin katarima ku iman urang sadayana insya. Maka setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat. Setiap wali ngagaduhan karomah. Tah diantawis mukjizat nabi eta kacida seueurna ngan pangageng-agengna mukjizat nabi nu kahiji nyatana rasul dipaparinan kitab suci Al-Qur'an. Nu kadua nyaeta rasul di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu. Jadi Isra Mi'raj ge lebat kana kategori mukjizat nu ageng Kang. Nah disebat ageng margi sakitu seueurna nabi jeung rasulna Allah kirang langkung 124.000 nabi jeung rasulna Gusti Allah nu diutus ka alam dunia ngan hiji-hijina Muhammad. Maka ihtilaf dina ngantunkeun Abi Thalib pagarsa anu menyatakan ulama-ulama menyatakan bahwasana Abi Thalib sampai wafatnya tidak pernah mengakui ajaran tengakukeun Rasul teh utusan Gusti. Tapi punten dina kitab tafsir Ibnu Katsir jamaah sadayana dicarioskeun Abi Thalib memang teu ngimankeun Rasul di payuneunana, tapi Abi Thalib di pengkeureunana mengakui karasulan Rasul. Dengan cara apa? Sebelum wafat eta Abi Thalib jamaah sadayana berwasiat ka Ali teh isina apa Ali teh suamina Siti Fatim minantu baginda Rasul Sayyidina Ali Tepan bin Abi Thalib kasep kadieu jang naon bapak umur bapak mualila ieu sigana geus karasa ku bapak omat ka anjeun tuturkeun Muhammad eta Muhammad teh rasulna Allah. Berarti Abi Thalib mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Gusti. Berarti eta didinya geus mengakui kaislamanana ngan teu payuneun baginda Rasul. Naon sababna? Sabab didinya ngajaga karena di zaman eta semua orang menghargai Abi Thalib. Abu Jahal teu wanieun noe Rasul namun aya Abi Thalib. Maka Rasul nangis ceurik ketika Abi Thalib ngantunkeun kalimahna mamang kunaon meweh maot teh lain asup Islam heula atuh mamang meureun kaula teh bakal nyafaatan bakal nulungan ka salira mamang kula nuturkeun kaula. Turun malaikat Jibril nurunkeun ayat taya asbabun nuzul turunna suatu ayat. Mana ayatna? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hartosa wallahu alam bil murad. Innaka sanyana anjeun Muhammad baheula maka Rasul, ayeuna maka urang Kang, ayeuna maka papu, ayeuna maka pakiai, ayeuna maka para kasepuhan. Innaka sanyana anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah man ka jalma ahbabta anu mikaresep anjeun ka eta manusia ka eta eman ka eta jalma. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi na Allah bakal mere hidayah ka setiap jalma anu dipikarep ku Gusti Allah. Maka urang mah tugas dakwah nganasehatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, nganasehatan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Soal diturut teu diturutna ulah jadikeun kahayang. Kadang urang manganasehatan jelema teu nurut sabodo neraka ge sia ieu. Ulah tugas urang mah hanya ta'muruna bil ma'ruf miwarang kana kahade wa tanhauna 'anil munkar nyegah kana kaawon. Tos dipiwarang sinarang dicegah mah bade nurut teu nurut hidayah lungsur nati Gusti. Lain ti si aang tukang ceramah, lain ti urang Kang hidayah mah lungsur nati Gusti Allah. Buah-buah ngadang adzan subuh asup Islam aya nu kitu oge. Buah-buah ningali batur maut ujug-ujug mewek tobat teh anjeunna aya. Tah turunna hidayah kumaha carana Allah ngan urang mah wajib wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
Tuh jamaah, Rasul teu uningan yen Abi Thalib nyarios ngakui ka Rasulanana ka para putrana, maka disitulah Rasul bersedih. Masya, mana cenah riwayat anu bener, duanana ge namina ulama leres, namun dina penyampaian jamaah sadayana urang imani we naon anu memang geus terjadi, munggu Allah Subhanahu rek khair, rek syar, rek bagus, rek alus, apapun yang Allah lakukan orang wajib mengimanina. Masya. Nu kadua, wafatna Sayyidah Khadijah, wanita terbaik, wanita terhebat, opat wanita yang sudah dijamin masuk surga. Ngan opat ecet. Hiji Bunda Khadijah, dua Fatimah, tilu Asiyah, empat Maryam. Nembe opat anu geus pasti dijamin ka surga mah. Ulangi, Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Karena opat, Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Cemimin, Cetati, Cetitin, Dede, Maimunah, Moe maneh can puguh eta mah. Tapi insya nu hadir sadaya sing calon surga, amin. Nu opat ieu gaduh keistimewaan. Tong dibahas nu tilu mah orang fokus kana Bunda Khadijah. Sampai-sampai ulama besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhaimin Zubair setiap dakwahna selalu bertawasul ngalantunkeun sairan pujian untuk Umi Khadijah. Saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Sa'duna fid dunya usuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Cenah hadroh bieu mah terbangan. Oh bisa duanana oge, mantapnya. Masya Allah, wing mah apa mana terbangan mana hadroh. Mun terbangan mah nepak hiber terbangan. Kita hadroh saja kasih. Hadroh saja. Sauduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Sauduna fid dunya zuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Saduna fid dunya Allah zuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Ya khairal ihsan wal ata wal ghufran gharatan lil khairan innakum bi adra. Ya khairal is'ad wal ata wal irfan gharatan ya asiyat innakum bi adra. Saduna fid dunya Allah fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Ya khairal matlub wal ata'il maghrur
sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, doain tuh anak-anak hadro sing tami barokah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tuh ngantun kenana Bunda Khadijah memukul batina baginda Rasul manusiawi dikantunkeun ku jalmi anu dibikadeudeuh tangtosna bakal bersedih manahna. Ibu upami carogena ngantunkeun heg eta caroge teh bageur hirupna ka urang nangis moal sedih moal. Upami carogena salingkuh wae heg eta caroge maot sedih moal moal cenah. Berarti anu ngajadikeun sedih teh lain hubungan suami istrinya, statusnya ternyata perasaan kebaikan kesetiaan di dalam hati ditaroskeun jujur Kang. Berarti mun akang salingkuh wae moal sedih mun maot oge. Lebok paeh oge tukang salingkuh cenah. Maka manusiawi boleh ang bersedih saat kematian, boleh. Yang dilarang oleh agama itu yang berlarut-larut, yang berlebih-lebih. Ulah kamautan teh gugulupukan, daster disuek-suekeun, buuk di jenggotan, paku ngalayat dicarekan. Bapana asa ngimpi bapak siapa ya? Paingan kamari nyolendatan wae kana awak. Meureun eta terek mere isyarah rek ninggalkeun mama. Ampura bapana kamari ngajak kaliwat teu dilaksanakeun. Anjakannya orek maut mah diliwatkeun tilu centong mah. Datang Pak Kuwu ngalayan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kuwu, nuhun. Sing sabar ibu. Gandeng siapa Kuwu? Sabar-sabar ngomongna. Mangalartieun KPG perasaan uing ayeuna. Pak Kuwu kudu uninga uing hirup jeung bapana ti mimiti sangsara nepi ka ayeuna sangsara keneh. Berarti perubahan gitu mah. Lain sabar orang ge bakal nuturkeun. Lainna naon Pak Kuwu? Lamun bapana maot sanu mang mayarkeun hutang. Atuh teu apal maneh nu nginjem cek Kuwu. Lain ibu kunaon ngantunkeunana. Teu puguh-puguh Pak Kuwu. Uing ge bingung, asa teu percaya. Angin duduk, boboro duduk nangtung ge tara. Eta mah lain sugan jantung tegadu riwayat jantung Pak Kuwu. Iraha geringna puguh teu gering. Keur peuting pan hadir kene di Al Hikam acara Rajaban. Pandiukna ge deukeut RT bapana teh. Anu caket RT ngalih heula sakedap Kang. Bisi diarah sana. Ampura dosa bapana Pak Kuwu. Dihampura ce, dihampura da KBG bakal nuturkeun. Sing sabar ce, sing sabar. Nuhun Pak Kuwu. Lain eta maot na kunaon can dijawab. Cek nu ningali macana murag dina ayunan. Manyake murag dina ayunan maot. Pan eta mah ayunanna luhureun tower Pak Kuwu. Berarti bunuh diri salaki maneh gitu mah. Naudzu, gak boleh. Matinya suami bukan matinya kehidupan. Pot gugulupukan jika nu moal hirup salaki teh. Punten anu hadir aya jandan teu. Eta geuning hirup keneh. Salakina teu aya. Ngan sedih biasa. Muncak lagu oma mah kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Ciri khas oma eta dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terang. Dah pura-pura teu apal. Ngan bentena Rasul jeung urang dasar manusia luar biasa. Idza hazabahu amrun sholla. Ketika Rasul diberi ujian ku Allah, mayunan hiji persoalan ti Gusti Allah, amrun sholla, Rasul masuk gancang ngalaksanakeun shol. Beda jeung orang Cireuri. Kadang-kadang gaduh masa teh lain salat tapi nyeun status. Salaki gering dipoto. Cari simpati orang lain. Cekrek doana ambeien teu nyahoeun kabeh tatangana salakina panyakitan goreng. Naudzu
Giliran we banyak uang bikin status diedit tina encap encut. Status di bawahnya tanpamu aku butiran debu. Aduh. Yan salah kita gablak duit salah edan. Urang mana non tesok dijin status. Padahal mah bejakeun ka Gusti. Maka perjalanan Isra Mi'raj start di mana? Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Margi dina kitab Bainama, kitab Dadir karangan Syekh Nawawi Tanara Banten dicarioskeun Kanjeng Rasul nuju bade diberangkatkeun teh nuju gogoleran di Hijr Ismail caket Baitullah setelah melaksanakan sholat sunnah dan berdoa Rasul kaboboan di Hijr Ismail. Ibu apal Hijr Ismail palih mana? Kuloneun Majak. Aya di Sinar Rasib sadayana ka Mekah. Ya Allah ya Robbal, nakur viral aku jalan Indonesia Mekah. Ting di mana nepina tanya. Mudah-mudahan sing narap piai kuat mah teu masalah. Tuh jamaah sadayana Hijr Ismail teh caket Baitullah upami urang nuju tawaf lamun aya batu letter U nah nya bangun atau non tembok letter U anu jangkungna sarbeheung urang sakieu tah ta eta teh lebetna Hijr Ismail tempat makom ijabah upami urang tos ngalaksanakeun tahallul uih deui ulah ka hotel uih deui ka makanan ka Masjidil Haram lebet deui kanggo naon miwarang naon milari tempat-tempat ijabah aya makom Ibrahim aya Multazam aya rukun Yamani aya rukun Hajar Aswad eta nu paling luar biasa aya rukun Sami aya rukun Iroki ta ujung-ujung Ka'bah teh 4 rukun eta nan 4 juru jamaah sadaya aya Hijr Ismail teh ta aya tembok sajangkung beheung urang ngaleter U lebetna Hijr Ismail ta Rasul teh nuju ku kolam dirinya kabayang teu tuh alhamdulillah ka hajinya paham tos ka ditu mah pasti kabayang mun teh mah ngahuleng weh wios mending ngahuleng tong nembang daripada nembalan bari teu apa. Kos tatangga uing baku uing balik umroh dipegat. Hang, tos uing umroh alhamdulillah sing makbul mabrur amin ceun teh. Lain eta Kang, tangkal korma deket Ka'bah aya keneh. Abdi ngagebeg Kang Haji dikitukeun. Naon, tangkal korma deket Ka'bah geuning aya teu? Nah ulang uing da saeueuh. Lah, ciang teu nepi ieu umroh cenah. Padu wae nyebut nepi. Ari akang nyaho di mana tangkal korma non tangkal korma deket Ka'bah aya. Di imah dina sajadah aya gambarna. Maneh nu can ka ditu ceuk uing teh. Pan aya replikana geuning Ka'bah aya tangkalan korma. Eta mah sajadah lain aslina. Aslina mah teu aya tangkal korma dina Masjidil Haram di Lebet mah teu aya. Masya berangkat ti mana Kang? Ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Yuk urang gali hikmah perjalananana. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hartos tawallahu alam bil murad ti peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti tempat anu mulia ka tempat anu mulia. Nah kitu masjid mulia malah sepuh kapungkur masih kuring mah punten rada resep kana budaya Sunda pakuwu apalagi lagi pagelaran wayang golek uing mah resep ti leuletik di pobong teh batur mah nganeikeun radio teh radio dakwah uing mah lain golek we asa jam 10 ge aya baheula mah almaqula Haji Asep Sunandar dina kasih dina radio sok rame wa malam minggu dingikeun ku sim kuring ternyata bubuka eta pawayangan sing horeng nita urang ibadah bahkan hebat na teh nita ibadahna lain di bumi Kang tapi di masjid ngan ku basana we urang teu pati ngartos teh dalang namun muka pawayangan ke basan nungguannya dikuat-kuat aing norek kadalang mah nu ngarenghap we bos ini pipilueun aja mahnya gedung duhur ya kale samun pagulingan ya sepiting trim pepetetan samya murag paling binglan jeruk manis prakdeng tem goongna eueuh dihin pinas di pelambange sineka maneka warnaya maneka warna moal diteraskeun sing haruleng. Keur ngomong naon eta ajengannya.
Eta bahasa dalang muka pawayangan gedung duhur kali sambung hiji gedung anu luhur paranti jalmi ngahiji eta lain hotel lain pabrik lain gedung pecakar langit sabab nu dimaksud ku dalang lain luhur bangunanana tapi luhur darajatna iwalti masjid bangunan upang luhur darajatna mana buktosna masjid mulia darajatna luhur jalmi anu lebet ka masjid teu samanea jalma boleh masuk ke dalam masjid simkuring hayang naros ka orang dieu punten ari anu head kenging lebet ka masjid anu junub anu nipas ibu ngagaduhan gedong sigrong hadedang ngresep nembong di gigir garasi mersi di tukang kolam renang di hadapan curcor caina herang imah memegah mewah punten kantor desa oge bagus luar biasa ari nu head menang asup kana kantor desa anu junub kenging asup ka jero bumi kenging tapi ka masjid teu samana jalma lebet ka masjid kedah aya aturanana kedah ageng dumasar kanal ieu cek sepuh urang kapungkur pepetetan samya murag bakal maruragan rahmat kadeudeung Allah jang saha muragna teh eta rahmat balimbing lan jero manis terang buang balimbing lain balimbing besi balimbing biasa terang kabayang teu ieu buah balimbing bayangkeun ku ibu hek kurang potongan tong dibelah dipotong upami ieu balimbing upami dibelah berarti kitu tah upami potong kieu lamun dipotongan eta balimbing bakal ngebentuk seperti bin congokna sabaraha siki eta bentang teh sabaraha siki yakin lepat henteu 5 moal kurang moal langkung balimbing congona 5 cek sepuh urang kapungkur lamun hayang menang rahmatna Allah eta rahmat teh kudu dipentah bakalan turun ku Gusti Allah diturunkeun eta rahmat jang saha jang balimbing congona 5 jang jalma-jalma nu kos balimbing congona 5 ngandung hati jalma-jalma nu daek ka masjid salat berjamaah 5 waktu tuh disebut we jeruk manis ahli ibadah masya orang mah kadang-kadang jarang 5 waktu ke masjid aya maghrib ke masjid isya henteu leres teh kadang-kadang masjid Pak Ageng giliran maghrib 3 jajar giliran subuh 3-an ngajajar punten di Al Hikam salat subuh aya 500 urang 200 urang atuh 100 urang 50 urang caroge ibu kamarana tuh da inu hadir malangkung tina 200 masya tingali sedihna urang masjid kadang-kadang dibaragus bagus tapi penghuni bikita rebih di masjid leres teh kadang-kadang punten berjamaah di masjid budak kaneng seotik pentak kumarbot kaneng balik tuh padahal mah orang sing emut ulah waka urang manusia cacak Allah subhanahu can ngajadikeun dosa ka budak anu encan balik mulai datang dosa kataklif ibadah setelah kita akil balik nya berakal bari urang geus asup kana balik mana balik teh cirina nu tilu teh dina kitab sapinah mah mun hedjang istri titis isinina karena umur 8 tahun atawa mana cak bapak meget ngimpi jim mah kumaha cenah teu ngimpi jim mah teu hed cokot nu katilu sampurna umur 15 tahun maka nembe anda nembenang ku dosa mun budak nu heureuy di atas 15 tahun bentak seeutik teu masalah hei kaneng gede oge tah ai budak lalemet mah keun antep cenah ulin ocona ngaganggu kahusuan maka urangna kolotna bijaksana selapan anak-anak di antara orang tua ieu bapana ieu anakna ieu bapana ieu anakna ulah dihijikeun karena ge CS atuh ulah waka anakna indungna ge mun ngahiji mah tara bener jawab bener teu indung lamun ngahiji jeung CS tara bener diajak rojaban mahalul qiyam batur sholawat ngecewos we duaan da eta ngahiji mah tara bener atuh batur sholawat ngomongkeun batur sih eta mah ya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul assalamualaikum salam salam mun rewa sugan teh saha alaika ti mana karak datang weh kieu ya Habib nyelapan pakena bisi hujan salam alaika
Kodo mana ge sinarion ngaji sholawat paling ngaji rojaban tullah non bedana rojab jeung ngaji alah ko nyoba dalang ngaji mah tara menang berkat rojab mah aya ya nabi cie bajuna anyar deui salam anjoy simer bos alaika hebat boga simer ya rasul naon hebat boga simer salam nya hebat kena storik 2 bulan jadi haji alaika ya habib cerita baju menang hutang lain salam padu wae ngahutang nek asan dibayar alaika geuning cincin mana eueuh hiji sholawat dijual ku salaki itu Allah jangan salaki mana ngajual cincin alaika biasa modal jang mancing ya nabi masih mending jang mancing masalam salaki mah ngajual cincin masang toke goblok alaika geus kitu ngomongkeun batur ya rasul euceut tina itu jelema karak datang salah mana tuh karak datang alaika mana itu nu itu ya habib ulah ku bibir teu katinggalian salam itu atuh nyumurotot ka dieu alaika ece ulah daek ngaji deget maneh nanya sholawat maena mah sok nyokot berkat tilu tuh kadang-kadang berkat batur dicolong kumaha alaika geus kitu owakna boketek ina haji saing mah nya mantap ulah nyarahkeun budak teuing aing ngahiji jeung batur nama indungna ge sarua maka di dia tuh jamaah mun hayang urang asup atau kenging rahmatna Allah kudu kos baling bing congona 5 ka masjid teh salat berjamaah 5 waktu imam maghrib mah pinuh kadang-kadang masjid bararadag ngaudangkeun subuh aki-aki be Syaban Ramadan Pak Kuwu tugaskeun ku Kuwu tah ustad ieu ngaudangkeun sahur ieu nu bagus santri nu bagus tadarusna pasang di masjid-masjid jam 3 parah haderek hadayana huni ngakon waos kantun 3 paur batur mah sahur imah paur mangga nu teu acan garuga aya ari geus garuga mah pek geura salare deui pek naon dihudangkeun atuh kadang-kadang aki-aki adzan subuh nepi ka lohor teu beres pohoeun ujungna cak jamejaan naum bah naum alah teu salat ge teu naon atuh baralik deui jelema balik maka regenerasi Pak Kuwu Agustusan tahun ayeuna mah yeuh lombana lomba nasionalisme wae teruskeun lomba nasionalna tapi aya lomba agamisna lomba balap karung teruskeun tarik tambang teruskeun siloka perjuangan mawa koleci dina sendok mung murag mah sendok adukan badag terus geneta mangan tambihan ku lomba-lomba islami lomba qosidah antar majelis taklim sadesa Cieueuh unggal majelis taklim dikiriman ku Pak Kuwu guru non alat qosidahna murah ieu Pak Kuwu ngan 1,5 juta murah 1,5 juta qosidah melamun marawis 2 juta mun hadroh 3,5 juta mun komplit mode kieu 5 juta entak ulah murah teuing euy mahal hadroh teh nya mahal komo uing pesantren 12 tahun bara juta baheula masya lomba qosidah antar majelis taklim lomba baca salat al-barjanji anak-anak lomba adzan iqomah lomba salat berjamaah lomba hafalan juz 30 tong hese-hese ting juz 30 hafalan tambihan ku Pak Kuwu lomba-lomba islamina lomba MTQ Kori tingkat Cieueuh lomba ceramah tapi ulah lomba ceramah mah pilih ke aya penceramah anyar uing walaku ulah lomba ceramah dihapus lomba adzan supaya ngeusi ka masjid-masjid aya di dieu si DKM na anom kene Ustad Ahid coba di uing mah di Bogor mah geus halot eta rek aya budak ngora asup di polototan sieunun balik deui padahal mah regenerasi persiapkan subhanul yaum rijalul ghad pemuda di zaman sekarang gambaran pemimpin di masa yang akan datang lomba adzan tingkat Cieueuh
Capakuwu teh lagamna ulah bebas. Kudu lagam Masjidil Haram. Supaya muka budak teh searching Google, YouTube kumaha di Mekah adana. Tong dibebaskeun. Tahun kamari di lembur uing dibebaskeun. Atuh adan kumaha lembur masing-masing. Orang Sumatera miluan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Eta si adan apa ngalagu cai teh. Mending akurkeun Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Peserta pertama Hidung bin Kereng. Maju budak leutik nupang mirip nah eta juarana Masjidil Haram Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah tah nu di hotel lumpat kabeh ka masjid. Nu keur belanja haji haram solu haji. Ka orang Indonesia orang tuh menyebutnya haji wae. Haji haram solu haram belanja di waktu sholat nepi ka kitu di ditu mah. Pakuwu aturanana pemerintah Saudi Arabia kalau ada di waktu sholat berjamaah Masjidil Haram aya toko nu muka atau melayani pelanggan maka dicabut izin usahana. Aya teh di Indonesia nu kitu. Hese, di urang mah nu balanja-balanja nu adan-adan. Keur adan keur ngopi biasa we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek pamajikan, Kang, adan tuh cek saha qomat. Nyaun adan nama, nyebut teh cek saha qomat. Di Mekah mah henteu garebet lumpat kabeh. Nu keur balanja di stop heula. Ketika geus qomat tidak ada kegiatan apapun. Bahkan penjaga-penjaga toko keluar ka jalan nyambungkeun sop jeung Masjidil Haram di jalan-jalan ngalampar. Masya Allah. Paingan Mekah mah okoh lembur negara non Saudi Arabia mah negara nu tandus tapi tetap disebut negara maju duitna teu eureun-eureun. Padahal kekayaanna hanya tina minyak doang. Beda jeung Indonesia. Indonesia minyak bumi ongkoh, batu bara ongkoh, naon di sok aya di Indonesia mah, tetek mengek aya di Indonesia mah kabeh. Bener. Nanti ka pertama eusi pertalet ge aya eta teh. Aya eta. Ana aing eusi pertama we hanjakan nya kitu mah. Masya keur pirah eta karak beunang. Masya kumarek maju jeung barokah minimal jaga salat berjamaah. Tuh endah. Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah eta. Aya deui Masjid Al-Jabar Bandung. Kali itu Bu foto-foto. Atrek naon kali itu? Atau sholat mah di dia we jauh-jauh. Ini sholatin ya bohong rek foto-foto engenya. Al-Jabar Bandung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru. Ada nih kia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ciurih Majalengka. Masya Allah, teras ya teras. Tos saja bios, siap sampai subuh. Bebeja lah kabah kani nambihan mah gitu. Masya nuhun abah Gusti cana pangkeun yang abah ke kedeung meureun sasalaman ka hareup sigana. Sigana katanya. Masya Allah tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pikeun urang sadayana ngalap iktibar ngalap pelajaran nyandak hikmah tina perjalanan mulia baginda Nabiuna Muhammad. Diberangkatkeun Kanjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra Rasul berhenti di 5 tempat. Yang pertama Rasul liren di tanah Thaibah, kota Yasrib yang sekarang kita kenal menjadi kota Madin. Sahur malaikat Jibril, ya Rasulullah, naskutu fi hada makan. Lima daya Jibril. Urang liren sakedap kusi di tempat ieu, mangga Jibril.
Rasul rente dianggo leha-leha tapi dianggo netepan sunnah 2 rakaat beres netepan sunnah perjalanan dilajengkeun deui di perjalanan malaikat Jibril tumaros ka Kanjeng Nabi Gusti uninga tadi liren di mana teu apal Jibril tadi teh tanah Thayyibah wahai Rasulullah Allah ya tadi teh tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah ngaran tanah Thayyibah kota Yasrib lain kaula can pernah kadinya teu acan nah geuning kaula liren di dinya Gusti eta tempat bieu nu anjeun liren teh tempat bakal jadi tempat anjeun kapayuna maksudna naon Jibril isuk jagening pageto anjeun bakal dihijrahkeun ku Allah di kota asal anjeun Mekah ka tanah Thayyibah dan sejarah Islam mengatakan setelah 1 tahun perjalanan mulia Isra Mi'raj Rasul dihijrahkeun ti Mekah ka Madinah naon hikmah jang urang kang nu hadir wungnya ayeuna yuk diajar nyawang mangsa nu bakal datang sadayana manusia makhlukna Allah pasti ngalaman hijrah ti mana ang bisa ti Majalengka ka Bogor mangga hijrah ti mana Majalengka ka Tasik mangga ngan hijrah nu paling utama jeung pasti terjadi ka urang sadaya hijrahna urang ti alam nu karandapan ayeuna nu ngaran alam dunia bakal hijrah ka alam bar maot moal urang maot etap hijrah lain hijrah pindah pan ari hijrah teh kadar-kadar pindah ti mana ti alam dunia ka alam bar hijrah teh aya 2 maknawi jeung makani ari maknawi mah hijrah tina perbuatan nu kurang alus kanu leuwih alus tina koret jadi bag tina males jadi raj tina bodoh jadi pin eta maknawi ai makani hijrah tempat mana ti Majalengka ka Bogor tiasa ngan nu paling pasti nu urang karandapan mah hijrah urang ti alam dunia ka alam barzah ngaranna ge di alam dunia Kang cek santri mah dunia kalimah fi'il madi tina dana yadnu dunuan daniun kalimah isim tafdil adna nudukeun kana muannas dunia hartina dunia teh temporer teu lila di dunia mah tong lalaworah tapi tetep sanajan teu lila punten dina mi'rajna rasul ningali ibu pendak jeung hiji nini anu eta nini reuncem awakna pinuku Mas Intan Permata gegeroan ka Kanjeng Nabi Muhammad dagoan Jibril kumaha Gusti saha itu Jibril oh eta mah dunia maksudna gambaran dunia eta nini teh Gusti maksudna dunia teh geus digambarkeun seperti nini ngandung harti dunia teh geus kolot eta geuning mani pinuh awakna ku Mas Intan Permata Jibril pan eta dunia mah pang bibita ngaranna oge Gusti masya matak loba jelema terlena akan kesenangan sampai-sampai ku Allah diemut tanah Al-Quran bal tu'sirunal hayatad wal akhiratu khairum hartosna wallahu alam bil murad balik ta jalma-jalma loba nu milih resep hirup senang di alam dun padahal akhirat eta leuwih alus jeung leuwih kekal loba jalma-jalma nu terlena kana hayang hirup senang di dunia nepi ka cilaka bahkan cek Allah dina unggelna dina dauhan Al-Qur'anana ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah artosna wallahu alam bil murad hai orang-orang yang beriman la tulhikum amwalukum janganlah sekali-kali harta bendamu wa auladukum dan anak turunanmu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah subhanahu coba-coba anjeun ngalakukeun model kos kitu anjeun bakal asup golongan jelema-jelema anu rugi hirup di alam dunia di dunia hayang rugi apa hayang untung ulah terlena karena kesenangan berarti kitu mah urang ulah senang di dunia sanes ulah tapi ulah senang tapi ulah terlena da moal aya jelema nu hayang sangsara di dunia moal tong munafik wingi sarua embung balangsak mah sugan aya di dieu nu ngadoa ya Allah abdi mah hirup balangsakeun we wios gering we oge aya moal sadayana di alam dunia mah hayang tapi di akhirat ge kudu pandoana orang komplit Robbana atina fid dunya wa fil akhirati dunia hayang hade akhirat hayang hade tapi ulah terlena lain ulah senang tapi jangan terlen sabab di dunia mah senang hanya
tuje dekatohe jana sanem Fyar hotage diwana sanem. Ngartos teu? Ulah diteraskeun bahaya. Eta ngartos mah percuma atunya. Di dunia hayang senang, di akhirat hoyong senang. Ingat, urang diajar nyawang mangsa nu bakal datang. Cek Allah na Al-Qur'an kumaha ayatna. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati gitu, maut. Teu nyambung pan bahasa Indonesia meureunna. Jadi nu hirup mah bakal maut. Diajak Sunda mati eta mah. Moal ge sepuh kapungkur Kang aya geuning nasehat tina lagu sepuh sepuh urang mah laguna baragus. Cing cangkeling manuk cingkleng mah da cindeuten los kakolong Bapa satarma ada apa lagu eta teu da naon lagu eta mah apal oge da alus artina pada ayeuna mah budak lagu-lagu teu pararugu arapaleun waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil aku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya pensil waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol aku senggol-senggol ku kira botol gak taunya pistol tembak coba eta nyahun karena lagu eta ge nya punten eta lagu lain-lain uing sirik karena viralna teu naon rezekina ngan kenapa sih yang harus viral itu yang tidak mendidik da lagu naon atuh eta mah lagu teu puguh pensil pentil jeung nu nyelap leutik kutil insyaallah ka manakara pikiranna sia tuh nya pistol botol kaditu nu bahaya-bahaya tapi ka anak uing ge apaleun baku eta atuh uing ngapalkeun di imah kikituan we hareupeun ka laguna. Cincang keling naon artinya cingsok cincang keling cing urang cieuri hayu babarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peting kadatung api ngajaring ulah hirup lang-lang sing sering hudang ti peuting abah kani anu bager dedeh abah kani uing nuhun geus dipanggil ka dieu ngan can patepang jeung abah kani anu mana eta anu geura abah kani kapayun heula abah kani bisi isin mah direncangan ku Abah Haji Ayudin Abah Haji Ayudin anu mana Abah Haji tenanon Abah Haji Ayudin direncangan oge ku Abah Haji Emme Abah Haji nuhun oh iya geuning Abah Haji Masya Allah nuhun Abah Haji nuhun mana Abah Haji Emme geura kapayun heula Abah Haji saya nuhun loba euy lumayan mana Bunda Dedeh anu mana eta anu loba ya tulisan resep euy mana Ibu Umi anu mana Ibu Uni jeung Ibu Ala gerak ka dieu heula Ibu Umi jeung Ibu Ala baturan ku Bapak Camat dedeh Bapak Camat maja anu mana anu bager nu kasep jeung bapakku gerak ka hareup heula anu mana piraku Bapak Haji Mere Camat henteu mangerakeun Pak Camat maju heureuy Pak Camat nuhun Pak Kuwi raha ka Pak Kuwo jeung Pak Kuwo eta Pak Kuwo tetangga lembur cenah sarua Kuwo eta ge nya ulah media hongkul ya saeu Bunda Dedeh Masya Allah nuhun Pak Kuwo tambah baturan eta ka dieu Pak Kuwo
alah nuhun ieu geuningan ieu sareng sahaya Ubi umi masya Allah nuhun Pak Kuwu tetangga sebelah amin nuhun kayak tahun harap kade sadinya insya Allah nuhun uing mah heureuy padahal mah aduh heureuy lamun nerima kudu dikasihkeun deui kuna 2,5% weh loba babat ya yang hadroh ya masya kantongan heula lumayan yang nambahan pertama henteu pong maaf Pajero mah deklet masya masa nuhun Pak Haji Gusti nu agung ngatur nuhun Pak Haji Kani Pak Haji Ayudin sadaya Pak Haji Eme pokona turun bunda nuhun wing kakarak ceramah atoh kieu teh di dieu doang nuhun mudah-mudahan saya sing dibarokahkeun ku Allah amin padahal mah heureuy doang eta teh heureuy wing mah ngahaleung mah geus biasa geuning pamah bahasana sing sering hudang tipet naon maksudna hudang tipeting teh ibad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda hayang apal ibu maqamah muda darajat anu terpuji mungguh Gusti lamun geus dimulyakeun ku Allah moal aya manusia nu bisa ngahinakeun maka ngorejat yuk tengah peuting salat naon ang salat mah mangga bade salat taubat sae berarti abdi mun loba dosa salat naon salat tau asa dihina wae ku tatangga salat tahaj aya kahoyong teh dekeun laksana salat haj ieu teh bingung boga urusan teh teu daekeun beres boga anak dipikaresep ku dua lalaki nu mana nu cocok jeung anak uing teh salat hujan wae sieun we kena bencana banjir longsor di mana-mana salat tolak bal hirup susah wae sangsara wae salat naon teu aya mantak saya mendengarkan sambutan Pak Camat luar biasa program bupatina masya Allah komo deket ka masjid desa teh daruhah heula atuh pasti loba rezekina insya karena paninggaran di alam dunia mah butuh usaha jeung ulah eureun ngado mun usaha wae teu ngadoa eta jelema sombong ka Gusti ngadoa we teu usaha eta bohong kudu imbang di dunia mah wa min kulli syai'in khalaqna zaujain segala sesuatu teh berpasangan pasangan usaha adalah ngadoa we teu usaha ka salat subuh teh diuhuk we di masjid Allah cek pamajikan Kang beas beak Allah budak jajan Kang astagfirullah lain ulah zikir mah teh kudu di masjid wae bari ngalengkah ge sare ni Indonesia setiap lengkah jeung paripura setiap jantung urang bernapas zikir ka Gusti Allah da parentana kumaha dina salat al-jumuah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum lihun parentahna ge santos ngaraksanakeun salat mangga bertebaran di muka bumi teangan fadlna Allah bari sing areling ka Gusti arak menang kabagjaan sok geuraanan berkah ibu caroge ka sawah ibu na sajadah caroge bekerja ibunya yang berdoa salakina usaha ibu nu usolli genah geuraanan ieu mah kumaha rek barokah salaki ka sawah pamajikan malah ngariung jeung Bang Emok kan eta nu ripuhna teh kos budak paud sumpahna syabah kami berjanji bayar hutang tepat wah ulah teruskeun bahaya berarti aya nembal aya nyehun di dieu nya Masya Allah salat tahajud tengah peuting sepertiga malam tuh jamaah sadayana ieu mah daek tahajud lamun keur susah hungkul hirup lieu eueuh regap teh teh semprek necak seplak heureutpakeun pusatban kokornya sobalang sakrosa tengah peuting salaki dicower akang hudang heula masih ngaganggu aya batur keur sare oge hudang heula sakeung kunaon urang salat tahajud biasana ge sorangan sieun anu maot keur beurang nu maot ge sieun kan hirup teh diurusan riweuh kolot-kolot buru teh baturan moal ieu arek tunduh ngamuk bapana kitu nyokot wudu salat tuan beri tunduh oge geus beres salat teh sadaknya ngangkatkeun leungeun ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin irhamna kita paku pamajikan akang
aya naon geulis. Izinkan malam ini aku yang berdoa. Kunaon? Mane mah ngadoa tara diijabahkan. Mun kitu, buktina balangsak wae. Akang mundur. Maksudna pergantian pemain. Neng nu ngadoa akang nu amin. Mane sok ngadoa bisa kitu ngadoa. Kieu sok ngaji di Al-Hikam. Diajar ku guru-guru urang para kiai sadayana. Kumaha cenah sangkan doa diijabah neng. Urang lamun doa yang diijabah kudu sungguh-sungguh dina ngadoa ulah heureuy. Bukti kesungguhan, teteskan air mata. Ceurik ngadoa teh Kang. Kunaon kudu ceurik? Udah kemen tadi bari ceurik dibere ku urang. Tapi bener. Kumaha kan bisa ceurik ngadoa neng? Kudu ngartikeun doa anu dibaca. Maksudna, robana hartos naon-naon, atina hartos naon. Pada Kang mah jelema bodoh teu bisa bahasa Arab. Urang ku Sunda we ngadoana. Emang kengeng. Kengeng. Allah marek bahasana ge ngartos. Daripada urang robana teu karti ku sorangan. Juga tara ngomong wae, atuh mane ngajak ngobrol wae peleguk. Juga amin. Oh siap. Kunaon dia ngajakan ngadoa. Geus capek hirup kieu wae. Iba heula meni perubahan. Begitu sayang berubah deui. Hayang jadi naon? Pokemon. Cing bener atuh. Atuh wingi Kang hayang hirup kos batur geus capek kieu wae lieu eueuh ragap teh geus semprek ngajak semprek heureut pakeun pusat ban kokornya so balangsak rosa balangsa. Muka kenawang pantoin mau ge cekrek malarat. Tuh batur mah pantau mani genah Kang plak tuh gableg. Ya gerang ngadoa ngomong wae siap. Lain ieu mah carita saeutik Kang. Carita naon? Kamari ngaji di Al-Hikam. Gitu acara rajaban pencaraman ki balapura ti Bogor di samping ngaji saya teh sok ngahumor supaya jamana teu bosen meureun Kang. Ai kitu kumaha? Ai nu gablek duit maka tingali seurina oge. Mani lepas tanpa beban. Ai mamah kumaha seurina? Da seuri apa bengek beleguk kayak gitu mah. Ngadoa moal arek siap. Ceriknya Kang, kumangke aing cerik nama. Pamajikanana dihareup salaki di tukang. Akang siap, oke. Nangis dong, tenang. Pamajikana mewek sorangan. Ya Allah, ya Rabbana. Salaki lang ngintip, wah bener mewek. Tongga goda wae belegug. Ulangi deui ya Allah digoda bieu mah. Si gelo doa ulangi deui eta. Ya Allah ya Rabb. Dipikir dibulak balik cek salaki naik kakarak dengan doa kieu dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga ku titiba lajeng manina teh jelemana ya cek salakina dewek tiba bawa maneh mah ti mimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah balangsak cek salakina najis amina oge yang ngadoa nyinggung dewek beleguk kayak gitu mah. Sesalakina neng mundur. Naon Kang pergantian pemain. Maksudna akang nu ngadoa maneh nu amin. Akang bisa ngadoa, akang geus sarua sok rutinan di Al-Hikam. Akang make bahasa Sunda moal akang mah Indonesia. Kunaon Kang NKRI harga mati. Oh ya akang hebat ya dong. Siap neng, oke. Tapi neng udah dibawa nya, wah licik maneh mah. Salakina sarwa geblekna tengah peuting ngajerit maratan langit kociak maratan jagat sasadu kanu agung nandedak anu maha kawasa Tuhan tolonglah hamba pamajikan nongkrong weh aing amin ulah ieu nya dari sengsara cek pamajikan rek amin asa wauh gimana sengsara cek pamajikan asa pernah ngadenge dulu hajat ieu mah karena cinta gelo siapa dangdut PA nas aing ngaminan horeng dangdut naudzu sing sering hudang ti peuting sabab isuk jaganing pagi atau manuk cingkleung bakal los ka
bakal lepas eta manuk ngandung harti dulur ruh anu aya dina awak urang bakal ninggalkeun urang salami-lamina. Nitihuan cina mustari ninggang mangsa nu sampuna urang di ala nyawa diri ngemasing pati ragapi saja nyawa ngabungkang tinggal banusan teu usik teu malik ngagoler nya ngilah maler geus kitu mah boga gedong sigrong moal digagandong aya nu ngagandong gedong manehna ge digogot pamajikan gelis moal diais anak incu moal miru harta banda moal dibawa pangkat martabat bakal ditinggalkeun moal bakal manturan urang sadaya. Geus kitu mah Bapa Satar kaduhung kaliwat langkung hanteu nyembah mah dakayang agung syakarat nyerina langkung urang teh teu meunang embung masya Bapa Satar bulan nganuhat satar-satar teh sataranjang sabab mait rek dipandian eta mait nalika dipandian tingali dina kitab Daqiqul Akhbar atanapi kitab Qurtubi jilid kahiji keneh dicarioskeun keadaan urang ketika sudah menjadi mait ngeclakna cai anu nempel nu adek nu murag kana awak urang sarua jeung nyabetna petir kana awak urang. Urang dipandikeun teh nangis sabeuna ibu lalaunan Pak Amil nyeri Pak Amil lalaunan maka urang mah urang-urang Syafi'iyah Ahlussunnah wal Jamaah mandikeun mait ge pan aya adab-adabanana keur kapungkur di pos nuju pasantren dipraktekkeun cara mandikeun mait ngucurkeun caina sampai-sampai urang mah suhu cai ge diperhatikeun masya ulah padu wae munikeun mait ku minantu boh kesal meureunan pas mitohana koret beak ku aing hayang bersih maka setim motor diomongkeun wae tuh beres mait eta dipandian mait dicandak pikeun di kapanan beres di kapanan mait disolatkeun beres disolatkeun mait digotong heula padu kubur wae logodor datang pasaran digotong mah ku babaturan dibawa ka pakuburan dikubur sorangan eueun maturan masya aya nu maturan aya amal sol sorangan soleh kasih soleh mau amal saha kurang dicokot entak aya sairan khotbah heula geuning falapah samboja geus ditancepkeun batu nisan lebak sirah jantun jangeun cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun astag margi di dunia urang umbara sadayana bakal mulang ka alam baka naon nu kudu dibawa naon nu kudu dibawa
lain harta jeung banda lain dunia barana tapi nu dibawa iman rejeng takwa astag Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rupku padung rapku lembaka tindian tanah berem nyangkola di alam bar jangan ringkuk di alam kubur poek mongkleng butara taku poek naharita hayang ningali curugnya lira mual laksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia nirecatina ajaran agama geus kitu rek menta tulung-tulung kasaha menta tulung ka liek leuweung liek lamping urang ceurih anu bager jauh kasitu kalapa liek dengan liek lain jauh ka indung ka tuh geus kitu mah urang sosoranganna dihandap ningalikeun guru urang nu nalkinanana ya Adam bin Fulan anjeun geus pindah tina alam dunia ka alam barzah kedeung deui bakal datang dua malaikat utusan Allah anjeunna mancen tugas ti Allah pikeun mere pertarosan ka anjeun ulah gempeur ulah keung dua malaikat hamba Allah makhluk Allah anjeun ge sarua makhlukna Allah hambana Allah eta dua malaikat bakal nanya ka anjeun man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka jawab ku anjeun kalawan lisanu fasih hatenu tenang Allahu Rabbi Muhammad Nabi Al-Qur'anu imami mukmin mukminat ikhwani Ka'batu kiblati jawab ku anjeun Allah pangeran kaula Nabi Muhammad adalah rasul kaula Al-Qur'an eta imam kaula jalma mukmin mukminat eta dulur kaula Ka'bah nyang hareup kaula ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabb padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mangkat guru urang 7 lengkah karak urang ke dipanggil ya Adam bin Fulan hudang di alam barzah geus lain alam dunya culak cileuk sorangan ai di tempat naon ieu kaula di mana ieu kaula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong gening eueuh tiris asa eueuh pisimuteunana aya nu moal selimut ka alam kubur hareudang asa eueuh pikipaseunana keung asa eueuh pibaturan hirupna di tempat naon ieu kaula Gusti di mana ieu kula ayana kasaha kula nanyakeun ampun Gusti kula ampun mana dulur kula anak pamajikan kula harta banda kula pangkat martabat jabatan kaula geuning di dieu mah eueuh bere kasempatan kula hayang hirup deui kula rek salat kula rek sedekah kula rek tobat ampun Gusti keung kula keung ayana di mana masya datang amal urang saha kaula salat anjeun aya naon salat coba asup brai caang barzah urang ku amaliyah salat urang geuning maneh mah caang wajana hurung nyaangan tempat kaula ayeuna tadi mah poek mongkleng buta rata
Panjelema salat teh aya syarat rukuna, diantawi syarat sana salat teh kudu suci tina hadas gede jeung leutik, diantawi suci hadas leutik teh pan aya nu ngaranna wudu, tah wudu teh aya parduna wudu di antara nu ngumbah wajah. Mantak wajah kalau dikumbah wae sapoe 5 kali paling saeutik, maka yeuh baru karna yeuh herang caang kos bulan purnama. Nuhun salat mangga anak Adam. Saha deui eta kaula sodakoh anjeun. Asup dakoh, asup sodakoh datang dengan mupapulingan landa. Ieu sodakoh asup ka jero kubur maturan urangan beda wajah rautna teu saindah salat urang. Geuning mamane sodakoh teu hurung tapi warnana abu-abu. Sabab keur di dunya ngabangun Al-Hikam pernah maneh mere semen. Kenahan. Eta saha deui kaula sodakoh anjeun. Geuning maneh mah hejo kerajaban merena lontong. Saha deui eta geuning ngabring lobaan kaula amal sodakoh anjeun. Sodakoh paling seueur Kang, masyaallah. Maka di Mi'rajna Rasul ge ningali aya sakelompok manusia anu ngaurkeun 1 kali benih papelakan, barang diaurkeun jantan harita keneh bahkan dipanen harita keneh jantan deui dipanen deui jantan dipanen deui teu melak deui tapi terus jadi dipanen deui. Saha Jibril yujahiduna fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Ku nyawana, lamun nyawa dibutuhkeun melaan nusa bangsa ajeng agama bikeun. Tapi Indonesia negara merdeka, lain kos negara dulu orang Palestina yang sedang dijajah agamana. Maka orang macan waktuna nyawa. Mana atuh jihad orang? Bisa bi amwalihim, ku harta banda. Aya masjid keur dibangun bantosan, pasantren dibangun bantosan, masjid salim dibangun bantosan, panitia rojaban tambahan. Maka kadang-kadang DKM kuliling, Gusti, imah ditulakan. Hordeng ditutupan isda tadi asupkeun poho. Pacocorohokan DKM. Assalamualaikum. Dari cing di dapurnya rumput. Assalamualaikum. Cak anakna. Mama aya tamu mah. Lain tamu cicing. Cicing si Ahid itu cicing. Kata ka DKM nyebut si saya teu sopan. Kunaon mah arek mentahan rajaban cicing. Geus aya haji kani ieu cicing tepan. Hai sendalna araya, guak di dapur. Jalmina mah teu araya. Eta saha nu ngawaler kalepasan ieu mah jurig. Masya sieun barang sakang lah barang bere wae nyeun kahadean wae. Maja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hartosna wallahu alam bil murad man sing sajal mah jaa nu geus kadatangkeun siman bil hasanati kana hiji kahadean palahu maka tetep pikeun manusia melakukan 1 kebaikan naon asyru amsalihha 10 balasan misil perkara nu kaluarkeunana nyeun kaalusan mah murah ngaluarkeun hiji dibayar 10. Cek Rasul mana kosomalun abdin min sodaqoh, tidak akan berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah. Bal yazdad balik to nambah insya sodaqoh. Naon deui Quran urang datang tuh geus beres amal urang geus pinuh ta alam barja teh rame reang gembira datang 2 malaikat. Saha kaula utusan Allah mangga ka jero geuning eueuh cai-cai acan. Ieu mah di ditu lain di dieu. Naon eueuh cai-cai acan. Tadi lain dibere jahe geus beak. Jadi ka dieu nya mau nanya. Raka Batara, Yai Arjuna kunaon Yai gegeroan ka Raka Batara aya naon? Jauh di Jugjug Anggang di Teang ti Bogor teh teu disuguhan cai-cai acan Raka. Ai biasana Yai nginum naon? Kopi gudai. Kopi naon Yai? Kopi gudai. Aden Gatot Kaca kunaon hidup ngagerem peh panitia Husadahid mau kopi gudai maneh ka dieu ayeuna. Paman kaula Arjuna hayang minum kopi gudai ayeuna. Tuh aing hayang minum eueuh cai nya. Ya geus saja geus hampir 2 jam terus ya. Cana naon mangkali ngabahas menyambut Ramadan encan.
Hampura bahkan nih hapunten simkuring betah teuing da salona geunah jamaahna enak diajak komunikasi. Mantak betah. Ngan hapunten betah-betah ge biasana sajam. Upami mun langkung teh sok lembur hitunganna teh eta teh. Masya Allah. Alhamdulillah tarus bini mah Kang Haji simkuring jadwal sampai besok malam. Mudah-mudahan berenang upami ieu mah geus sepakat banyak MUI, Kementerian Agama, Bapak Presiden, kabeh geus sepakat bahwasana Ramadan tahun ieu mulai tanggal 1 Ramadan. Atuh heueuh meureunannya nyari tanggal 3. Urang mah ngantosan keputusan pamarentah pusat, Menteri Agama, urang masuk ngantosan we. Pokona abdi mah rek itikat ti ayeuna. Rek milarian saum teh anu pang akhirna lebaran pangheulana. Geus eta nu penting mah. Beri tereh bukan. Masya Allah. Teras. Tungke amalia urang paku nulungan teh. Datang 2 malaikat santai. Marrabuka. Ulah galak teuing anjeun malaikat. Saha maneh? Kaula utusan Allah hamba anu maturan ieu janazah ieu mayit. Mana pancen tugas si Allah? Aya mangga tingali ku anjeun. Baca ku maneh. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidi wa tashhadu bima kanu Ye pancen tugas di Allah teh malaikat buktina dina pada harita al yauma dina pada harita ngandung harti ayeuna nakhtimu bakal dikunci naon kopi cai susu aya bakal dikunci ala afwahihim kana baham-baham anjeuna wa tukallimuna aidihim nu nyarita leungeun teh lain leungeun kikieun hatur nuhun pangarsa padahal mah jeung aquana we bawa ka dieu teu nanaon. Ari dina nampan oh bisi bae cenah hiji-hiji oh eta nu penting mah nuhun Kang Ustad masyaallah nuhun wios nuhun resepan cai herang sabab cek dokter herang mah kategori air murah di mana nuhun panitia masya rakabatara kumaha yai kopina aya leueut ku yai ngebul kene katingali moal teu ti Salomo dari Arjuna meureunanya Masya Allah. Jadi leungeun teh gambaran amaliyah urang amal perbuatan wa tashhadu arjuluhum nu jadi saksi teh sampean da urang teh amaliyah teh ngagunakeun suku dilengkah tuh tenang marrabuka ulah galak teuing malaikat rek nanyana kaula nu nembalanna yeuh pancen tugas ti Allah. Saha pangeran anjeun salat urang Allahu akbar wa man nabiyuka saha nabi anjeun shalawat urang nu bakal nulungan wa ma imamuka saha imam anjeun Quran nu sok dibaca iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi Quran nu dibaca ku urang bakal mere syafaat ka sahabatna saha sahabat Al-Quran nu rajin maca diajar ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'an wa ma ihwanuka saha dulur anjeun mukmin mukminat muslim muslimat makana sing akur jeung dulur silih bera jeung baraya ulah sok parasea jeung tatangga wa ma kiblatuka ka mana nyareup anjeun Ka'bah nu dipake nyareup ku urang bakal nyafaatan ka urang masya kumacak malaikat sebelum pamit ya ibadallah naumul ars hei hambana Allah tidurlah kamu seperti tidurnya malam pengantin endah di alam barzah disebut raudhatan min riyadil jannah taman di taman surga na Gusti. Berangkat dari Kanjeng Rasul di perjalanan liren deui di Sajaratu Musa tempat tinggal peninggalan Nabi Musa alaihissalam di mana ayat tangkal ditinggalan Nabi Musa alaihis. Didinya lamun dibahas pangarsa dipesek lila tentang sejarah maka urang sing bisa ngahargaan karena sejarah nu mana sejarah kehidupan urang aya baraha tong seueur teuing tilu we sejarah urang mah hiji sejarah ayana urang ka alam dunia saha indung jeung bab ulah sok daroraka kanu jadi indung jeung bapa apalagi sekarang mau masuki bulan suci Ramadan geura menta hampura
Aya riwayat jamaasana walaupun sebagian ulama ngadoibkeun tapi aya doib oge jang padilatul amal mah teu masalah. Teu bisa sote dipake hujah ngadu dalil eleh anu lemah mah. Tapi lamun hade dijadikeun tamsil contoh sae mana aya riwayatna Nabi Muhammad Rasul urang keur khutbah setiap tangga mimbar Rasul ngucapkeun amin. Tangga mimbar ngucapkeun amin. Tangga deui naik ngucapkeun amin. Tah beres salat teh sahabat tumaros Gusti salira tadi ngucapkeun amin padahal teh anu ngadoa. Aya nu ngadoa saha? Malaikat Jibril ngadoa. Naon doana Gusti? Hiji doa malaikat Jibril, ya Allah tong ditampi pahala jalma tong dipasikeun ka jalma-jalma anu saum dina sasi Ramadan sedangkeun keur saum anjeunna masih kene boga dosa kanu jadi indung jeung bapana. Kagera menta hampura lah ka kolot. Jarahan makamna usada di hadiahan ieu ti masjid ti imah oge muhun sae ngan tetep adab-adaban urang datangkeun seperti urang baheula keur masantren. Kolot urang lamun teu datang ngawiatkeun ka tetangga anu sami anak nama santren tetep najan nepi di bekalna anak bakal nanyakeun kunaon sepuh abdi teu ka dieu. Di makam umum kayak gitu kabeh pada menanti anak-anakna. Gusti kabayang Masya Allah masih kena kitab Qurtubi dicarioskeun ibu lamun anu ngintun doa teh ye lamun ngintun doa anakum mukminin mukminat muslimin muslimat maka malaikat ngawa pahala sanampan pinuh dibagikeun kabehan. Beda jeung ila ruhi hususon umi hideung bin kereng misalna gitu tah. Eta mah khusus sanampan teh malaikat jang abdi geus ulah ieu mah jang si hideung bin kereng bagianana. Henteu beda pak polisi jeung pak TNI lamun nganterkeun bantuan kana bencana alam aya nu umum jang kabeh non bencana aya nu khusus titipan ti keluargana ngawiatnya Pak ieu mah jang keluarga abdi da ieu mah lain ti masyarakat ti abdi pribadi maka bakal dibikeun langsung kitu deui sami di ditu ge ngarantosan kolot urang teh geura zarahan enjing. Urang marek puasa teh cucurak we cucurak ka pantai healing mending eling lagi healing bener teh urang bunga teh datang Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron jalmi nu bunga we hungkul ku datangna Ramadan maka diharamkeun jasadna asup kana neraka masya berarti cekap ku bunga teh kedah tu saum punten ciri ka bunga urang buktoskeun ibadah dina Ramadan sing leres. Ulah ieu mah Ramadan can datang lebaran can jauh kene geus riweuh kana baju anyar. Bapana meuli baju teh ti ayeuna nya. Nungtut. Engke mah cara rape barang nyarega hareudang cara rape hareudang bayeung liang pokona mah mending ti ayeuna online. Riweuh kana baju online. Ih, kedung-kedung assalamualaikum paket. Pamajikan aing eta di imah kitu. Punten lamun aya seorang istri mesen paket tapi beja ka salaki nanti ketika meninggal jasadna dibawa ku JNE sini. Mana riweuh wae. Masya Allah tuh jamaah sadayana Gusti nu agung. Yuk geura menta. Nu kadua mana? Motong ditarima. Ai puasana masah ngan pahalana digantung can dibikeun. Keur saha? Jalma-jalma anu boga dosa keneh kasalah. Geura menta hampur. Malah nuju mi'rajna Kanjeng Rasul ningali aya awewe nu geulis kawanti-wanti endah maliwana geulis bawa ngajadi endah bawati kudrat pamen tengah daun sarebiwir ipis jeruk sapasi gadonang geus sapotong pangamul kuung-kuung halisna ngajaler pae mun ditili ketigigir bu sinden kabeh nu hadir di sawang ati tukang ditetep ti hareup. Iya wanita lamun seri mentak nyurut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda wajah indah bagaikan rembulan bulan purnama masya ngan hanjakal dulur eta wanoja tina beheung kana dampal sampeanana saukur kulit jeung tulang teu aya dagingan muncak lagu Sunda baheula mah bibir berem-berem beungeut bodas suku hideung bujur buduk amit aya wajah glowing gagarong ngebul awakna. Mahia Jibril saha itu istri Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula nu mana Jibril nu tara salat rajin salatna tara saum ulah Ramadan Senin Kamis tara tinggaleun tara ngaos getol ngaosna Gusti angkat Senin balik Minggu sugan eta macan munggah haji genep kali munggah hajina oge Gusti kunaon ari salat osok ngaji osok puasa osok tapi angar disiksa Jibril ku Gusti Allah kunaon atuh ku
gaduhan dosa kacarogena naon dosana tepira keur hirup di alam dunia eta seorang istri teu daek ngarencangan salaki lamun nuju keur tuang Gusti. Allahu Akbar. Alah anu kitu aya salaki dahar diantap sorangan aya nu mana jelemana awas mada osok direncangan tara caroge emam osok saware tara sawar rencangan weh cenah tos emam kiai rencangan calik teh kudu maturan mana emam calik weh akang hoyong naon sabaraha sendok akang siukeun ku abdi ngaleueut tah hoyong naon ceh herang ceh haneut teh apa naon hayang cai es disapkeun ku abdi geres we cai susu heuh ke ku abdi dicanakeun cai kopi mangga kedeungeulan tuh so lamun geus beres ibu aya aya pagaramelan wartos akang hampuranya abdi bade ka pawon heula upami aya naon sauran we abdi oh sok kitu ka salaki bara-bara gelis naon nyong dahar nyokot sorangan nyanggung geus aya nu kitu aya awas geun bagor kacaroge kumaha tanggal muda habis gajian baru baik salaki kerobadu pipina ge diwedakan panona ge dicet biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomong nage mani cacadelan keloba duit mah cadel awak disemprot hari ini suamiku gajian guys dia mah suka seneng sama lato-lato eta mah kedaseur margi diwasung wa dinten di poe tara salakina datang ge manja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aa naon anak ae naon anak ae ti naon sih ka mana wae baleguk cek salakina enten kok li endud aong masyarakat meuli udud aa enten entit naon pujal atau saeutik digaro apalagi kalau suaminya kerja keluar kota pulang seminggu sekali kangen sama suami assalamualaikum waalaikumsalam akang ada apa sayang seminggu loh kita berpisah kenapa itu tuh lama bagi mama kunaon hono ida enduli pap naon sono kacidan itu sekali apakah kau tidak berdustari kah tidak Roma apa butnya kau rindu pada aku Rika encing encot enrok muka naon kancing kecopot androk ke semuka ibu hoyong ka surga hoyong surga seorang istri aya pada ridho sua kumate ka surga nababari awewe mah lamun daek nyium kening suami pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung mah aduh anggap we boga Ka'bah di imah tas salat subuh teh kecrok bari tawaf labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak salakina huwai wah kamajikana utah tadi gotok modalnya nu katilu nu digantung pahala puasana mana jelema anu boga dosa kasasama tatangga baraya jeung dulur maka memeh ya acara Ramadan ya tarhib Ramadan ayeuna sebelum Ramadan tiba saling memaaf hiji nu kadua sejarah ayana bangsa Indonesia menang saha Indonesia teh menang perjuangan para pahlawan hakikat anugerah ti Gusti maka urang pan merdekana ge tanggal sabaraha 17 Agustus hiji jeung 7 hiji yusiru ila ilahul wahid nandakeun yen merdeka teh pamere Gusti lain pamere penjajah, lain pamere sekutu lain. Memang syariat Jepang baheula dibom dua kota terbesar Hiroshima jeung Nagasaki sehingga anu keur ngajajah Indonesia Jepang dibawa bangkrut di dituna tapi punten eta teh sakasak naon akibat naon syariat hakikatna naon hakikatna anugerah ti Gusti angka 7 angka manusia
Dan dunia masuk disekankan ke angka 7. Langit 7 lap, bumi 7 lapis, saminggu 7 aduh pusing, ubaran ku bintang, pusing nagepan ieu mah 7. Dasar aki-aki 7. Tuh eta 7 dipake wae. Mas ulah dibahas Pak Kawu eta mah jang Agustusan ke panggil deui. Masya Allah, maksudna naon? Ieu sejarah teh meunang kolot urang pahlawan. Baheula kolot urang merdeka atau mati. Mun teu merdeka mending mati, mun teu mati mending merdeka. Maka jangan kau hianati amanah ieu pahlawan. Tong dihianati ku pergaulan bebas, narkoba, minum-minuman keras, kade, judi online, merajalela. Budak ngora di pos ronda main depo, wah, anjing cenah ih kos nu aredan eta teh ngaruksak kana negara. Jangan kau hancurkan ieu negara kunaon hianat ka masyarakatna. Janji kerja jadi pemimpin urang bakal jadi jelema adil, buktikeun sabab eta kabeh amanah nu bakal dipertanggungjawabkeun ku Gusti. Nu katilu sejarah ayana agama saha baheula Rasul sampai ka ayeuna para alimil ulah hargaan kiai ajengan jagaan ulama urang jangan disakiti kudu dihormati. Lain anjeunna nu hayang dihormati, tapi hadis Nabi man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah. Jalma anu mika cinta ka para kiai para ulama sarua jeung ngamuliakeun kami. Jalma geus ngamuliakeun kami sarua jeung ngamuliakeun Allah. Jalma geus ngamuliakeun Allah dakhala jannah bakal asup ka jero sur. Mudah-mudahan orang dia sing marahabah ka para ulama kiai insya. Nu katilu eureun di Bukit Tursina, nu kaopat di Baitul Amin, nu kalima Masjidil Aqsa mi'raj ka Allah, hasil mi'rajna kewajiban salat anu 5 waktu. Wayahna ulah ninggalkeun salat, as-salatu mi'rajul mukminin. Salat eta alat naikna jelema nu iman ka Allah. Jadi lamun urang hayang mi'raj ka Allah tong ninggalkeun salat, insyaallah bakal dimirajkeun. Henteu mi'raj ka Sidratil Muntaha nama, tapi mi'raj nganu harti naik, insyaallah jelema nu salat mah bakal diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, seueur keneh yang didugikeun namun waktu pantos tabu 11 langkung 5 menit 2 jam sim kuring ceramah. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bobona sapanon carana sapakan bobot pendimbang taraju gapura ning hajadikeun ing kabuk kembang pinitik sebaran sari-sari permios lain teh sono amit lain bosanan kawong ku waktu kauger ku aturan. Jangan bubar sebelum tutup dengan doa. Hapunten para kasepuhan panyuhun ti panitia tadi ngadangu nuju ngemsian saurna doa langsung ku jisim kuring. Hapunten sanes sul adab ngan hampura abah haji kaninya nuju neleponna teh Bapak Usrahir miwarang ceramah sanes miwarang doa. Jadi doa mah teu asup kana perjanjian. Horoy atau kuat molototnya. Mudah-mudahan riungan orang sing kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa Allah ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yamlikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban fi sihhati wa afiyati wa salamah bisabaina wa naharina wa masaina wa lailatina ya Hanan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wa Ikram. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana waqdi hawaijana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir rizqina li zadil ibadah wa aksir amwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laras dongkap ti Allah lepat kabodohan sim kuring wilujeng ka para dulur sadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.